Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna teu boleh mikarieuss tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan Andang S. Argayuda Channel nuju di mana we ayana. Bu anu caket, bu anu tebihna pun kitu deui kana nuju ngalanglang buana di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda sabaraha dinten kapengker. Nyaeta carios silat anu judulna Jawara Tatar Galuh. Kalian dina dinten ieu teh nincakna bagian ke-28 atuh dina bagian ke-28 anu parantos didugikeun dinten kamari nuju nyarioskeun mairohnya ngadongengkeun ka santanu oge ka balad-baladna nyarioskeun pependakanana di zaman 17 tahun katukang ya tempat tepang sareng istri geulis anu horeng eta teh Nihna Wangsih anu kabur ti markasna si Samranyawa. Tah kumaha kalajengan eta carios mangadangukeun we dina ieu episode ti awit dugi karengsena. Mugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan aya dina panangtayuan kersan Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari patepang sareng kabagjan tan wates suangana. Kalayanan didugikeun ku pribados, salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbebrahmana kanggo sakur anu ngadangukeunana. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Jawara Tatar Galuh bagian ke-28 karyana Andang S. Argayuda. Kumaha ceuk tingalina pantes abdi nganggoraksukan kieu Nihna Wangsih atoheun saterusna tumanya ka Ceiroh nah geus siga lalaki atawa acan. Pantes pisan Nyai meni persis Pamagetraspati bade nyanak bedogna sakantenan supaya siga pisan. Ceiroh maksudna marek mere bedog sangkeun Nihna Wangsih teh sieup jadi lalaki. Ulah bedogna mah ece kuriak ke abdi disangki Jawara kan bakal ngajantegeun masalah kanggo abdi. Nihna Wangsih nolak sabab lamun bari nyoren bedog mah bisi disangka Jawara. Antukna anu ngajak tarung sedeng manehna mah irah teuing ngalaman gelut kakarana pebatur oge geus kakeleyengan bakat ku geumpeur. Komo deui lamun aya anu ngajak tarung. Nya atuh Nyai ngan eta rarai sayana mah balur we ku taneuh saeutik mah ambet teu geulis teuing
Cuma ukur bisa ngadungakeun mugia sing salamet we di jalana sugan jaga urang bisa patepung deui Ceu Iroh carindakdak manehna ngarasa kaleungitan rek ditinggalkeun ku ning Nawangsih teh komo sadila ieu nih Nawangsih teh aya di imahna tayak cawadinana jadi Ceu Iroh teh geus kahudang ka nyaah ka nih Nawangsih Ece abdi teh teu tiasa mulang tarima ka Ece ngan ieu abdi gaduh Kang Kalung anu tadina mangrupakeun mas kawin tinu jadi salaki asalna mah sapasang sareng bros nanging bros nama anu mangrupakeun ngaran Eni dihijikeun sareng buntulan pun anak tah ieu Kalung mah kanggo Ece tawi soca ti abdi Nih Nawangsih ngudar kongkorongna anu babandulna make ngaran Nawangsih saterusna dibikeun ka Ceu Iroh ih nyai ulah dikaeucekeun pan eta mah barang anu mangrupakeun mas kawin tinu jadi caroge Ece mah teu hayang dipulang tarima ieu Ece mah nyaah ka nyai saperti nyaah kanu jadi adi jadi ulah gaduhan emutan anu lain-lain Ceu Iroh kecapak ka kekepehan rek diberi Kang Kalung teh sabab manehna mah teu hayangeun dipulang tarima jeungna deui eta mah barang anu kacida gede ajeuna sabab mangrupakeun mas kawin Ece abdi oge terang Ece teh ikhlas dina ngarawatan abdi tapi ieu Kang Kalung ulah teu ditampi margi dicanaku abdi mah bilih aya nu ngabegal ari aya di Ece mah sugan me sugan jangening baki atau Ece dipanengkeun tepung jeung anak abdi pan eta barang tiasa dianggo bukti yen abdi kungsi jadi kulawargi Ece nih Nawangsih ngeukehan Ceu Iroh sangkan eta Kalung ditarima tur diampihan ku Ceu Iroh sabab ceuk pikir Nawangsih duka ira bisa tebung di jeung Ceu Iroh jadi pamerena teh mangrupakeun kenang-kenangan ti manehna jeung jalma anu geus bebela ka manehna Nyai ulah nyarios kitu Ece mah tetep bakal nunggu-nunggu Nyai datang deui ka dieu bari dina kaayaan mulus banglus aya dina kasalametan Ceu Iroh ngagukuk ceurik atuh Nina Nawangsih oge sarwana antukna paungku-ungku membudalkeun ka sono anu kudu pisah alatan ku beda lalakon hirup Ece ieu tapi ku Ece hiji mangsa mah buat ting aya gunana pok kanggo Ece oge kanggo abdi ngarasa yakin yen Ece hiji mangsa bakal tepung jeung anak abdi Nih Nawangsih maksa ngeupeulkeun eta Kang Kalung anu make leontin aksara Nawangsih sangkan dirawatan ku Ceu Iroh sanggeus kitu Nih Nawangsih ngaleos tinggalkeun Ceu Iroh tujuanana rek mbruk ka leuweung sancang lalakon anu lain sagedeung-gedeung sabab leuweung sancang teh kacida jauhna ti lembur Ceu Iroh tah ujang Nyai ti harita geus 17 tahun emak teu kungsi tepung deui jeung Ning Nawangsih barang nguping nami Nyai emak teh kasuat-suat Ma Iroh mungkas carita anak kalian terus nyegruk midangdam mani euriheun manehna kahudang deui ingeteun ka Nih Nawangsih Ma ieu abdi putrana Nih Nawangsih gabrug Nawangsih ngagabrug ka Ma Iroh langsung ngagupuk dina lahunan Ma Iroh hatena ngaradak rajet lin anu disasaak barang ngareungeut dongengna Ma Iroh geuning indungna teh ngalaman katunggara anu pohara hatena beuki dengdem kasih samer nyawa sa anu saleresna Nyai teh nabet nganggo ngangkeun putrana Nih Nawangsih Ma Iroh ngarenjang
di jantungna ngadadak daligdug teu puguh endagna. Nah isinya ibet ujug-ujug gabrug manehna kalayan ngaku-ngaku anakna enih Nawangsi. Pikir Mairoh ngadadak mancaura teu puguh di mana nyangsangna. Ma abdi teh orok anu dipikeun di tengah leuweung putrana enih Nawangsi. Nawangsi cumarita pegat-pegat atena ngadak peurihnya nyautan sabada ngareungeut dongeng Mairoh. Geuning indungna teh ngalaman kahirupan anu leuwih tunggara batan manehna. Tapi nahana mina nganggo sami sareng enih Nawangsi, pan eta mah panginten nami ibuna. Mairoh can yakin lamun anu keur ngarangkul manehna teh mangrupakeun anakna enih Nawangsi anu keur orokna dipikeun di tengah leuweung. Ma kuring saksina eta si Nyai teh leres putrana enih Nawangsi di Sutamanggala. Si Nyai kapendak ku saurang jawara awewe anu gaduh nami sesebutan si Walet Bodas. Teras eta orok teh dirorok kalian dinamian Nawangsi saluyu sareng tutulisan anu aya dina buntelan orok. Santanu langsung cumarita ka Mairoh negeskeun yen Nawangsi teh saestuna anak enih Nawangsi. Gusti jadi Nyai teh putrana enih Nawangsi, tobat Nyai enih Nawangsi. Geuning cariosan anjeun teh bukti ieu putra anjeun ayeuna tepung jeung ece. Sanggeus ngucap kitu gauk Mairoh midangdam deui bari ngagelenturan Nawangsi. Hatena ngageuri ingeteun ka enih Nawangsi. Geuning kekecepana teh bet ngabukti. Ma atur nuhun parantos ngarawatkeun biang anu nuju ka Talangsara. Nawangsi cumarita bari nangkep ti peperket ka Mairoh. Hatena bungangang asa pangijeng anu jadi indungna. Kehek Nyai, lain emak mang-mang atawa ragu. Namung nih Nawangsi teh saurang ngagaduhan perhiasan sapasang. Saurna anu mangrupikeun bros dihijikeun dina buntelan orok. Sedang anu kang kaluma dipasikeun ka emak. Tah eta perhiasan teh mangrupikeun namina tuang ibu. Pami dihijikeun teh janten enih Nawangsi. Mairoh hayangeun bukti sabab enih Nawangsi kungsi ngadongengkeun cenah bros anu mangrupakeun ngaran enih disimpen dina buntelan orok. Aya mak ke urang can pina endong. Kusiwal Nawangsi ngodok endongna saterusna ngaluarkeun bros tina emas anu mangrupakeun aksara enih. Tah ieu mak bros anu aya dina buntelan orok teh. Nawangsi ngasongkeun bros tinggal indungna anu mangrupakeun aksara enih. Ke punten para wargi ngasuh heula sakedap sakantenan simkuring seja ngiring ngemutan ka para wargi anu kalersa nuju ngadangkeun ieu dongeng utamina panginten kanu nembeannya bilih YouTube na teu acan di subscribe punten di subscribe heula kalian tong hilap like na oge komentarna
tiasane subaros di mana simpring medar di lalakon enggal dina kelajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang dajengkeun. Gusti nu agung laras geuning Nyai teh saestuna putrana Nyai Nihuna Wangsi paingan rai salina ri bebeulaan jambe jeung tuang ibu teu dipisin sasieur rupi jeung tangtungan hidup nyeples tuang ibu mairoh cileumeut nepa perhiasan rostina emas anu mangrupakeun ngaran enih saluyu jeung anu didongengkeun ku Nihna Wangsi. Saterusna mairoh ngaleos ka anggona maksudna rek nyokot kang kalung pamerena Nihna Wangsi. Tah Nyai perhiasan anu mangrupakeun kang kalung indung hidup babandula mangrupakeun nami Nawangsi mairoh mikeun eta kongkorong kana Wangsi leungeun aku meleter hatena ngadarak ting saresetnya nyautan kagagas ku kejadian mangsa anu geus lawas. Ya Allah, Gusti nu Maha Agung. Ibu, ieu abdi putra ibu hirup keneh. Nawangsi teu biseun ngawasa dirina, manehna langsung ngaguguk bari nyuman dua perhiasan. Batina jumrit maratan langit, hatena ngoceak maratan mega sasambat kanu jadi indungna. Nyai sing sabar Nyai. Nyai pasti bakal tepung jeung ibu hidup. Mak yakin hiji mangsa Nyai bakal patepung jeung indung hidup. Mak iroh ngeberahna Wangsi, tapi manehna oge kalah milu ceurik. Ari eta jang Asep Danu sahana si Nyai. Mak iroh nyalenggorkeun kayaan kudu manyaka Santanu. Sabab tadi cenah Asep Danu teh mamangna Nawangsi. Mairoh hayangeun apal eta teh mamang ti saha. Ma Asep Danu teh raina Sutamanggala. Janten mamang si Nyai tiramana Santanu ngajelaskeun kayaan Asep Danu ka Mairoh. Ari ieu Mang Sabri mangrupakeun abdi satya kulawargana Asep Danu sareng Sutamanggala. Santanu neruskeun keteranganna bari nunjuk ke Mang Sabri anu harita Mang Sabri oge keureumbay Cimata. Atuh Asep Danu teh mangrupakeun wali si Nyai. Sepuhna si Nyai gegentos ramana. Syukur atuh ari si Nyai gaduheun kulawarga mah mate regreg mairoh ka cida bungaheunana barang ngareungeun kajelasan ti Santanu sabab Nawangsi teh aya anu ngajaga ngariksa. Mairoh teu papanjangan dina kasedih. Manehna buru-buru hudang muruka pawon rek pepolah kadaharan jang nyuguhan Santanu saparak kanca. Nawangsi oge surti karena maksud Mairoh. Manehna langsung nuturkeun Mairoh muruka pawon. Nawangsi teh ngarasa regreg deukeut jeung Mairoh teh sabab Mairoh teh mangrupakeun jalma hade hate. Kapan indungna oge ngalaman nyiruruk di Mairoh. Tapi basa anu diimah Mairoh beres ngalaksanakeun salat Isya kana panto aya nu gegedor bangun rusuh. Atuh pugu Santanu saparak kanca anu keur ngawangkong bari ngopi jeung kulub sampe ngadadak curinghak.
Mairoh tepati lila anu ngagegero ka Mairoh sorana hari wes bangun anu rusuh saha di luar Mairoh cengkat murupanto tapi teu pahoeun tu manyaheula kanu keur keketrok kana panto kuring ketua RT horeng anu keketrok teh cenah bapak RT duka naon maksudna bet siga anu rurusuhan aya naon Pak RT bet ngagegero bangun rusuh Mairoh tu manya ke tatamuna sabab ngarasa heraneun bet aya nu tamu maneh siga maksa cilaka lembur urang diranjah rampong cenah ceuk nu boga warung di dieu aya jang santanu Pak RT hari wis-wis cumarita bari laha-loho nempuan ka jero imah manehna hayangeun buru-buru tepung jeung santanu aya naon Pak RT kukupingan teh aya rampong santanu langsung ngorejat nyamperkeun da tamu kana langsung tumanya kana naon anu kejadian duh ku kaleresan ujang tulungan ieu lembur ayeuna nuju aya garong nuju ngagarong salah sawiya warga ieu lembur masyarakat teh tiasa majar kumaha margi garong teh bet matak pikasieun Pak RT langsung ngabejakeun naon maksudna pangna manehna datang ka Mairoh nyaeta rek minta tulung ka santanu Euleuh Asep Danu oge Mang Sabri hayu milu jeung kuring keun si Nyai mah istirahat bae di dieu santanu umajak Asep Danu jeung ka Mang Sabri pikeun nulungan warga anu keur meunang bancang pakeuh ayu atuh Pak RT dipalih mana kejadianana santanu langsung ngaleos bari ngajak Pak RT sanggeus dituduhkeun lebah-lebahna santanu langsung jumorelat murupa nuduhan Pak RT sabab bisi kabur aya korban kitu ceuk pikiran santanu nu matak manehna langsung kumolebat ninggalkeun balad-baladna barang santanu anjog ka tempat anu dituduhkeun ku Pak RT kasampakan aya nya wae aya anu keur ributan saurang jalma bayuh hiu keur diseret ku saurang jalma bosongot budi amprotan di sakurilingeunana pating jarga anu nyaroren bedog aya sababaraha urang warga anu ngawaskeun ti kaanggangan tapi maranehna teu baranieun nyampeurkeun ka eta tempat sabab manehna teu waranieun ari kudu adu hareupan jeung grampog-grampog anu pikasieun tulung ulah di kieu-kieu anu keur diseret tulung-tulungan sabab awak anu sakitu bayuh-yuhna diseret dina taneuh gahgar kahalondoan montong gogoakan wae da moal aya nulungan sia aya nu mawani nulungan mah ku aing dikojoran mending geura cokot duit jeung duit sia jeung perhiasan pamajikan sia mangka sia bakal dibere hirup tapi lamun keukeuh teu mikeun sia dikojoran ku aing tapi rek disiksa heula si gedug garong haok polotot ngancam-ngancam kanu keur diseret ku manehna si garong teh minta duit jeung perhiasan tapi eta jalma teh keukeuh nyebutkeun teu boga duit oge perhiasan atukna si gegedug garong teh budal amarahna lepaskeun eta jalma garong edan cia santanu langsung jumorelat nyamber si gedug garong suku katuna nyelebar da jurus teumbrak jagat kalayan teu salah deui suku santanu ngajedak kana kekemplong si gegedug garong aduh ieu si gegedug garong ngoceak awakna langsung ngagedebut di bandemah bapak jung geura ka bumi keun ieu para garong mah urang warah ku abdi santanu ngahudangkeun anu tadi diseret ku si gegedug garong karena langsung ditita asup ke jero imah aduh nun jang santanu si bapak nu ditulungan ku santanu memeh ka imahna teu pohoeun nganuhunkeun ka santanu saterusna lumpat meru imahna
Pamajikan anu kerawahriwi di teras imahna langsung ditarik dibawa ka jero. Kurang ajar, koroyok barudak. Si gegedug garong ngagorowok anak buahna sakan ngoroyok Santanu. Manehna can apaleun ka Santanu sabab ieu garong teh lain urang deukeut. Maranehna jauh lumantung. Sebab di tempat marehna ngajalankeun kajahatanana aya jawara anyar anu kacida saktina. Adu boga ngaran Waliwis Bodas. Jawara wedalan ti leuweung sancang. Keun usuk esang nama bagian abdi Kang. Can oge prung para garong teh ngorok Santanu kaburu jungjel asepna jeung Mang Sabri. Langsung ngahadang para garong anu rek ngoroyok Santanu. Urang ajar, ciat. Para garong langsung narajang kanu karek datang. Pedogna ting selebar ngarah ka Asep Danu jeung Mang Sabri. Tapi Asep Danu nu ayeuna lain jawara lalaboroakeuneun. Elmuna geus masagi alatan ku Sring Tarung jeung para begal. Ciat. Asep Danu cumorelat mapag para garong. Pedogna ku molebat nanding kilat. Gerakanna kacida cepetna. Nepi ka musuhna anu pangdeukeuta teu bisa nyingcet. Sakilat badog Asep Danu keuna kana da musuhna. Anu kaharita keur luncat narajang manehna. Aduh, tobat. Saurang garong ngagoak panjang. Awakna langsung ngagedebut di bandemah. Saterusna gegerung teu balah kaya. Tina dadana ngucur getih beureum. Ciat, Mang Sabri oge teu eleh galak. Bedogna langsung kumolebat mapag musuhna. Kalan teu bisa kabade ku musuhna, bedog Mang Sabri nyayang kana pingping musuhna. Aduh, saurang garong musuh Mang Sabri ngoceak. Daju unur-unuran ngajauhan pakalangan. Getih ngucur tina pingpingna. Saterusna sarua jeung baturna ngadon gegerung nahan ka nyeri. Urang ajar, ciat. Si gegedug garong anu geus hudang deui langsung kumolebat rek mantuan anak buahna. Awakna langsung kumolayang muruk ka Asep Danu. Tapi keur kayan kitu Santanu langsung jumorelat megat si gegedug garong. Ciat jeung kula lawan andika mah garong. Santanu ngabentak bari ngadorongkeun dampaleungeunna anu dieusi ku tanaga jero. Jeblug, sorang ngajeblug. Neumrag si gedug garong. Awak garong langsung mental ka tukang sababaraha meter. Para wargi rupina ceros nyambung anu judulna Jawara Tatar Galuh bagian ke-28 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang di parang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina karajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Gersang hapunten kana sanes kanten keluluputan kelelepatan simkuring dina anggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi seueur lepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.